Ye Bu Pak adik-adik cek ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongong teu jabrik teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gresok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda Pak. Dibeda-beda, apan di dieu ge beda. Nu dipayun memake kue. Nu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun ieu. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Ayo teh diomongkeun da kadeuleu. Malah ku beda-bedana jelema mah. Ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya, di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya, geuskeun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh maka seri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ieu. Ni asap paciweuh. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret nguru. Tah. Kade Bu Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngareneng, iyah boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Encan ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seuri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh. Wa may yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inasirka lazulmun ajib, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'inu bisobri wasolah, penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud
beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku bahasa Arab bahasa Sunda we Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang jabatan hayang tereh jodoh hayang rejeki malah hayang rejeki si ibing mamentaana ge rada era Pak rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge sok inget-inget eta bari diuk warjukni eta bari diuk warjukni gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh Gusti nyuhunkeun rejeki ari nu tadi mah warjukni da maneh mah ka mana wae salat teh salat keung ayeuna mah kade urang sok poho bisi mah bisi baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye wah ti isuk nepi ka sore hidup ai salat lohor henteu asar henteu ai sia balik magrib teh lapar salat henteu salat keur nu teu acan salat tapi sing kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan ye lainna naon masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami henteu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar nu teu salat catet neraka jahanam bagianana kajeun mang ieu kiai terkenal di luar negeri ceramah 2 poe sakali percuma teu salat mana neraka jung tanyakeun kade salat arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh salat duh Bu Pak kullu nafsin za'iqatul maut setiap makhluk akan merasai sakit dan mati ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput tina benteng perkasa reueuh gawe pisan ieu mah nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot cing kumaha lamun urang ayeuna seserian ayeuna urang bunga umpamana ayeuna bunga wah bunga seserian engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah siksa nu terang eueuh nu nyaho kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah bayangkeun kumaha lamun can salat wah ngeri Pak dina hiji riwayat disebutkeun lamun dina hiji poe kaliwat salat asar sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana terhapus urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh nalang nu susah nyumang masjid nyumang madrasah kaliwat salat asar beak teu pahala sapoe eta atuh kumaha urang cing naon pibakeuleun balik tayeu nu ngeri cuman satu rahmat dan pengampunan dari Allah Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat ari urang sok pikiran naon pibakeuleun balik pugu ari ningali di syariat mah wah ieu bapak ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang tayu koboy gondrong yeuh pinuh ku tato